Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Budi hormat pengatur waktu, penata acara, Sohibul Bait pun lanjut sakulawarga. Oke, para alim ulama, para juama, para tokoh masyarakat sinaran anu ditokohkeunana, aparatur pemerintahan ti atasan dugi ka bawahanana, para bapak, para ibu, para pemuda, para pamudi, para murang kali kum hadir di tempat. Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daramang ibu-ibu. Alhamdulillah. Sakuna daramang. Alhamdulillah. Ieu teh nyawer panganten baru. Namun pangantenna ieu teh can kaluar. Aya di dieu. Sakalian nyawer panganten nunggus barat. Namun sabenerna mah nu baru mah teu kudu disawer. Insyaallah masih mesra ini. Ngobrolna ge neneng kene. Tapi lamun geus aranakan 5 tuluy boga incu mah sigana geus mah ngomong yayang deui. Iya panganten alhamdulillah. Asok ibu-ibu anu parantos yosana 50 tahun carogena 60 tahun ka suami yayang kene. Bebeb asok. Jadi kudu disawer terus-terusan mah nu geus lalila. Tanu padahal geus kolotek kudu beuki mesra. Naon sababna? Jeung contoh ke anak urang supaya narurutna. Masa kapun mangga sekolah teh salakit jeung pamajikan teh jiga nu teu warawuh. Sok ke urang ge nyawa, cek. Kana ieu mah dulur hungkul, ieu mah lain reknya jiwa ngarobrol. Osok wa tepan sareng bojo pasaran nok di jalan senyum ti kajauhan tuluy assalamualaikum. Teu sok nanya naon ka salaki. Tuh bayareun. Tadi abdi mah cecin mun salaki panggilin pamajikan teh sugan sok seuri ti kajauhan. Mun pasaran nok di jalan nanya teh ai maneh rek ka mana? Jeung sok saruana maneh rek ka mana? Tak kudu nama ya Allah beki mesra beki sepuh. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ka panganten wabil khusus umumna ka sadaya. Rumah tangga teh mangrupakeun parentah Allah. Ngajalankeun parentah Allah berarti bentukna ibadah. Dina bentuk ibadah ka Allah insyaallah jerona penuh dengan hikmah kebaikan. Di antarana salaki jeung pamajikan anu nikah karena Allah, ku Allah rumah tanggana bakal ditenang. Abi rek naros ece bener rumah tangga tenang. Boga budak beki tenangnya, tambah budak beki tenang, tambah incu beki tenang, atau beki riweuh. Asa aneh. Aidina Al-Qur'an litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Tapi sabada dilakonan kurang sakapeung mah loba pinaonan teu ngareunaheun nalika ke rumah tangga. Itu naon anu salah teh Al-Qur'an atawa jamaah anu ngalaksanakeun rumah tangga?
Al-Quran moal pernah bohong, ternyata nu ngajalankeun rumah tangga nu teu sesuai sareng panduan ti Rasulullah. Janji Allah nama geus jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tadi si bibi niraoseun suantana. Kumaha mun keur ngorakeun bibi. Tina sebagian tanda-tanda kekawasaan Allah nyiptakeun manusia teh dibere jodohna teh manusia deui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jeung naon teh Allah mere jodoh manusia jeung manusia deui. Lintas kunu ilaiha, supaya nalika keur hirup di alam dunia ieu ngagayuh rumah tangga teh pinuh dengan ketenangan batin. Tenang. Teu galideur hirup di alam dunia. Teu riweuh hirup di alam dunia teh. Eta. Mata abdi gaduh konsep dina rumah tangga teh kudu ngabogaan visi jeung misi rumah tangga. Tah ieu Neng. Duka kapina nyebutna. Wa Kang kudu nyebutan ka panganten abdi. Ka mana teh lanceuk abdi. Oh, Allah. Nah, Allah. Jadi rumah tangga teh kudu boga visi jeung misi. Tujuan rumah tangga nu dikonsep di awal nalika keur rumah tangga pake praktek. Naon tah visi misi rumah tangga? Kahiji jadikeun rumah tangga penenang jiwa jeung batin urang. Kudu kumaha carana? Keun kewang papai. Kedua, jadikan rumah tangga teh sebagai sumber ilmu pengetahuan di bidang agama. Nomor katilu, jadikan rumah tangga teh sebagai sumber nasihat. Nomor kaopat, jadikan rumah tangga teh jadi sumber kemuliaan dunia akhirat. Itulah visi misi rumah tangga. Insya Allah, mudah-mudahan aya waktuna tamat kabahas opatan. Kewang prakteknya di rumah tangga masing-masing. Siap? Kena duit kajam sabaraha ya. Sacapena we nya. Sacapena nu ngomong, sacapena nu ngadengikeun. Soalna lamun dina pangajian tadi di pasantren di ditu, di majelis-majelis sok capek keneh nu ngadarengikeun. Daripada nu ngomong duka di dieu eta lamun keur ngaji nu ngadengekeun milahkeun bujur milahkeun suci geus kitu kana beuh ngarieukan jam tungtungna kana panu ungut singa nu ngarti eta bakal tulus kesal ya ceuk hatena ajeuna lila-lila teuing ngaji teu aing mending sayang balik. Tapun paman nanti poin sok dinadomkan dengannya ceci kumaha nadomna teh. Ari sugan kuntul kang haji ari pek ekek jeung lalai ari sugan tungku teh ngaji ari pek kerek jeung lalai sok sareng kalau katalar bari kudu dijajakeun sakali ngadegeun kenapa lagi kahiji konsep nu dipake urang kumaha sangkan rumah tangga jadi penenang jiwa jeung batin urang
Jawabanana dina Al-Qur'an Allah ngajelaskeun sok dibaca ku urang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itulah konsep penenang hati urang. Kahiji sangkan hati tenang teh nyaeta iman ka Allah sing kuat. Nomor kedua sing eling ka Allah. Jadi lamun urang rumah tangga imana kuat, hati eling ka Allah, tenang rumah tangga. Oh sok kerja areling atau SE terang SE ada SE teh sakapun edan sakapun eling. Emot abe ngajengan solid ngawas di perusahaan di Bandung tahun sok sasakali nuril ditaros gelar ngajengan cenari gelar salira naon SE sangkana mah sarjana ekonomi urang mah cegat teh aing mah sakapung edan sakapung eling. Ya Allah bentar mulai anu kasinggung ya mah abdi gitu lebadi. Kumaha sikap jangan eling kalau matak jadi tenang hati teh kumaha ngamalkeun teh. Nah, jalma nu eling ka Allah teh jalma nu hatena bisa balik ka Allah. Di mana bisa balik ka Allah na? Dina sakabeh tingkah anu keuna ka diri. Saur ulama dina kitab Hikam tingkah nu keuna ka diri teh moal lepas tina opat. Dina opat kudu balik ka Allah insyaallah. Jadi jalma nu eling tenang hatena. Mana nu opat teh? Hiji manusia moal lepas tina meunang nikmat Allah. Tuh enak alhamdulillah nikmat aya. Tuluy ayeuna nikmat langgeng sabuat di dunia dina aya. Teu kanikmatan. Nikmat sehat. Tuluy ku Allah teh sehatna teh dililakeun cicing dina awak. Pada teh ngareuna. Tapi lamun kakapungan mah nikmat sehatna teh ngareuna heuh. Sapoe sager 3 bulan gering teh ngareuna. Boga salaki oge eta teh nikmat, boga pamajikan oge eta teh nikmat. Cika bener boga salaki nikmat. Tengah jarawab ini. Nikmat teh boga salaki. Cik pelebah mana nikmat? Para bapak pelebah cenah narima duit. Boga pamajikan nikmat. Nah dina nalika ayeuna Allah mapariran nikmat ka urang nalika keur hirup pabil khusus dina bab rumah tangga dibere salaki jeung pamajikan eta teh nikmat zaman eling ka Allah tina nikmat eta pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Tah syukuranna kumaha syukuranna? Hiji lisan lobakeun ngucapkeun perkara nu matak hate jadi inget ka Allah. Mata ku Rasulullah dipiwaran wiridan maca tasbih tas subuh 100 balik tas asar 100 balik. Kur contoh eta mah da kuduna mah lain tas asar jeung tas subuh tiap waktu we terus salagi urang keur hirup teh urang kudu ngamaha sucikeun Allah jeung urang kudu berterima kasih ka Allah. Sok diamalkeun tas asar 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi
tas asar 100 tas tambah di nu panjangna 100 sok dibacakan tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu tak sholat asar cek salaki nanti ya lagi apa ya lagi syukuran hebat. Salaki datang kaimah datang kaburu di masjid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cek nu janten bojona bebeb nuju naon cek salakina lagi syukuran ya hebat. Aya teu kitu aya aya alhamdulillah. Lamun geus aya pertahankeun lamun can aya erek iraha ngamimiti ya. Lamun sakapun eling sakapun teling istiqomahkeun keun disebut SE. Bahaya disebut SE. Tah kade laingan ukur sakadar ngucapkeun hungkul penjiwaan ukur dijiwakeun kurang tina kalimah subhanallah leungitkeun sagala rupa perkara nu aya dengan ukur Allah mere kanikmatan tadi dina rumah tangga dibere salaki dibere pamajikan ulah diakukeun meunang urang ulah diakukeun ku urang tapi akukeun ku hate cara syukuran ka Allah ieu teh nikmati Allah. Beci asok diakukeun ye salaki teh pamere ti Allah. Tara. Kan? Ieu teh bojo pamere ti Allah. Uruskeun keun uruskeun. Asok ibu-ibu diarurus ku salaki. Cek asok diurus. Tara. Tapi hari urang asok urus salaki. Masuk alhamdulillah. Lamun hayang dahar sok dipangnyangukeun. Hayang minum osok ayeuna dipangheurkeun. Lamun hayang mandi osok dimandian. Teu akukeun ku hate. Lain dina